Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nagon dina pidangan dongeng anu parantos maneh nyandak hiji jejer carios Jawara Tiluhung Hideung ieu carios musik karangan Mang Nyalira. Ayeuna teh bagian anu kaopat nyebaraya dinten ayeuna teh. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari terus dogikeun ka Martali nuju ngawangkong sareng si bibi warung nya. Di warungna terus dogikeun ka dinya pamit telepat mah. Bara Sunda anca garapan ku Mang bade diteraskeun deui nanging sata acan biasa kentun-kentun heula kanggo sadayana anu salawasna mika resep mika cinta kana pidangan dongeng Sunda teh Mang ieu. Mudah-mudahan ieu pidangan teh sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana manah Bara Sunda di mana wae ayana. Atuh Mang aturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen. Utami nama kana parantos manco saterasna kana pidangan dongeng Mang kitu nya. Atur nuhun pisan. Kana pangrojong ti sadayana kanggo ka Mang mudah-mudahan ieu channel kapayuna masing tambih ageng kitu baraya. Bara Sunda di mana wae hanca garapan dongeng dina jejer carios Jawara Tiluhung Hideung bagian anu kaopat ku Mang jadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kutanti lembur Cisoka nya ujang teh atuh lumayan tebih pami ti dieu emahnya. Dupira kana ujang anu bade dipenakan ku ujang teh naha saha namina datang tosna oge bibi mah apal margi urang dieu teges ari bibi mah ujang ceuk tukang warung lanceuk kuring ngaranna Martabi atau Ki Marta lamun ku batur mah diserebutna teh malah Martali ari si bibi warung barang ngadenge jawaban ti Martali sarupa kitu. Sajon-jonan mah manehna mending ngahuleng tuluy narik napas jerona. Ari panonna mencrong kana beungeut Martali nu keur aya di hareupeun manehna. Teu lila ti harita pok kadenge deui si bibi warung nyarita. Janten raka ujang teh Ki Marta nya. Dupi ari ujang raina Ki Marta cek si bibi warung nanya deui ka Martali. Nya Bi, nah bibi apal ka Ki Marta? Tema Martali malik nanya ka si bibi warung. Nya kan tenan terang mah ujang. Nanging da Ki Marta sareng nu janten garwana mah pon kitu deui putrana tos lami oge teu aya di dieu. Malah tos bade 15 tahunan mah aya we panginten. Margi da tos lami pisan teu ayana ti dieu na teh ujang. Malah bumina oge. Ceuk si bibi warung bajeng teu kebat nyaritana teh. Siga nu berat. Dek tiuk tina bangku panjang satukangeun manehna. Kutaan kitu Bi. Jadi lanceuk kuring teh geus eueuh ti dieu nya. Ari bieu bibi nyambit-nyambit masalah imahna nu dilanceuk kuring. Nah kumaha kitu imahna teh Bi? Geus dijual ka batur eta imah teh? Ceuk Martali malik nanya kasih ka tukang warung. Kieu we ujang. Bibi mah sanes kunaon nya. Bilih lepat nyarios geus ku bisi rempan ku sugan. Mending getaroskeun we ku ujang ayeuna mah ka pangurus lembur anu area di dieu. Da tangtosna oge ari aranyeuna mah langkung uninga kana naon anu tos kajantenan di lemburna. Taroskeun ka Pak RT pamit teh kitu atuh ka tua kampung da sami wae. Tah kitu we pami numutkeun saena bibi mah ujang. Teh mah tukang warung. Kitu nya Bi. Nya keun atuh.
kuring kerek nanyakeun ka pengurus lembur anu ada di dieu. Lamunnya teh mah beja ti bibi teh serba kitu. Nah lebah mana kira-kirana mana Pak RT jeung tua kampung teh bi? Ceuk Martali nanya deui ka si bibi warung. Pami bumina Pak RT mah teu patos tebih ti dia oge ujang. Mung kahalangan kopat bumi. Pali katuhunana jalan. Tah anu dipayuna teh eta kasirsak sareng kasemak. Atuh pami bumina tua kampung mah kapalih kalerna deui sakedik. Palih kencaeun jalan sateu acana pengkolan. Mung ari cek bibi mah mending cobian we heula sumpingan ka bumina Pak RT anu caket anu palih dinya. Kajabi pami Pak RT nuju teu aya di bumina. Nambe si ujang nyumpingan ka bumina tua kampung. Tah kitu ujang. Teu mah si bibi warung. Kitu bi. Nuhun atunya. Kuring geus dibejaan ye ku bibi. Ayeuna keneh kuring rek ka imahna Pak RT. Mumpung rada berang keneh ya. Ceuk Martali bari cengkat tina diukna. Geus kitu cereng manehna mayar heula urut ngopi. Tuluy amit ka si bibi warung. Leos kaluar ti dinya. Lempang muru ngaler. Ngajugjug ka imahna Pak RT. Teu lila di harita Martali geus nepi deui ka imahna Pak RT. Sabab udah tepati jauh ti warungna si bibi anu tadi mah. An saukur kahalangan kopat imah ka imahna RT teh. Sanggeus aya di buruan hareup imahna Pak RT. Martali lempang muru kana panto. Tuluy keketrok bari uluk salam ti saluareun imahna. Sampurasun Pak RT. Ceuk Martali bari ngajanteng dina satukangeun panto. Teu lila ti jero imah kadenge aya sora jalma nu keur lempang muru kana panto hareup. Brai panto imah dibuka. Pucung heula ti jero aya saurang lalaki anu nolol bari kadenge nyarita. Bade ka saha nya Jang? Ceuk eta jalma nanya ka Martali. Sing horeng eta jalma teh Pak RT pisan. Bade ka Pak RT sim kuring teh. Tapi Pak RT na aya kitu. Tembal Martali malik nanya ka eta jalma. Nya bapak pisan eta nama Jang. Ceuk Pak RT bari molongokeun panto. Oh, bapak RT na. Nya nuhun atuh Pak. Kepangkeun sim kuring. Wasta teh Martali ti lembur Cisoka. Dongkapna ka dieu bade aya kaperyogian sakedap maka Pak RT. Tah kitu panginten. Tembal Martali. Kitu nya Jang. Yap ka dieu ka jero heula tuh. Ceuk Pak RT nita hasup ka Martali nu keur ngajanteng dina lawang panto. Geus kitu, bus Martali asup ka jero. Kek manehna diuk dina kursi. Teu lila ti harita Pak RT kadenge deui nyarita. Jadi ujang teh ti lembur Cisoka nya? Tanya Pak RT. Nya Pak RT. Kuring teh ti lembur Cisoka. Tembal Martali. Ari ujang ka lembur ieu na teh narek ka saha? Nang aja wae rek manggihan ka bapa ka dieu atawa kumaha Jang? Ceuk Pak RT nanya deui ka Martali. Kieu Pak RT. Nanging sateu acana kuring teh nganuhunkeun pisan ye ka bapa anu tos kasih nampi enggal narima ka sim kuring. Kuring ka dieu ngahaja rek nepungan kanu jadi lanceuk nyatana ka Ki Marta anu geus ulasan taun teu panggih. Ngan tadi basa kuring keur ngopi di warung. Kuring nampa beja ti si bibi rehna lanceuk kuring teh geus teu aya di dieu cenah mah Pak RT. Malah mah tadi teh si bibi warung oge kungsi nyabit-nyabit perkara imahna nu jadi lanceuk kuring. Anteu kabaru kebat nyaritana teh. Takuk kituna kuring aja ka dieu nepangan ka Pak RT. Hayang apal
Nah kumaha jujutanana eta lanceuk kuring teh. Sugan we ari Pak RT mah langkung nguninga sabab saku pangurus di ieu lembur kapanan. Tanah kumaha cenah eta teh dongengna nu jadi lanceuk kuring teh Pak RT. Teh mah martali bari mencrong kana beungeutna Pak RT. Ari Pak RT barang martali nyarita sarupa kitu. Manehna mending ngarenyag sabab teu nyangka cenah yen jalma nu keur aya di hareupeun manehna teh ayeuna sing horeng adina Ki Marta anu geus lila eueuh ti lemburna. Tapi teu lila kituna teh. Pok Pak RT kadenge deui nyarita. Jadi Ujang teh adina Ki Marta na kitu mah nya Jang. Cek Pak RT. Nya Pak RT, teh mah martali. Pak RT sacan manehna nyarita deui. Katenyo narik napas jerona heula. Geus kitu pok Pak RT nyarita. Kieu Jang hari nu sabenerna mah dongengna teh. Bapa aya narek dicaritakeun kabeh ka Ujang ye nya. Sabab Ujang mah kahijina masih kulawargana keneh. Anu tangtuna oge boga hak pikeun nganyahokeun kana ieu kajadian. Kieu caritana mah Jang. Deuk Pak RT baje ngarenghap deui kituna teh. Teu lila pok nuluykeun caritana. Walasan taun ka tukang di lemur ieu kungsi aya kejadian aya kaributan anu kacida gedena ari cek bapa mah. Harita teh kirawan Cisariak layung beureunan Jang. Kalemur bapa aya nu daratang sababaraha urang jalma bari tarunggang kuda. Ari eta aleutan jalma teh arasupna kaburuan hareup imah lanceuk Ujang nyatana Ki Marta. Ya caritana Ki Marta teh kaluar ti jero imah tuluy nying hareupan ka eta jalma nu keur tarunggang kuda teh ya. Nganduka naon anu jadi pasalna mah bapa jeung anu sejenna oge teu hafal. Harita nu keur aya dina saluhureun tongong kuda teh josing garajleng narajang ka Ki Marta. Antukna Ki Marta dihurup ku eta jalma. Malah ku bapa jeung pangurus anu sejenna oge pon kitu di warga lembur anu kaparengan araya di dinya harita milu nyapi kanu keur ribut teh Jang. Ngan eta jalma anu keur nararajan ka lanceuk Ujang teu bareunang di halangan ku bapa jeung anu sejenna. Nu antukna bapa jeung urang lembur kalibat patelak jeung eta jalma anu kurang leuwihna aya we meureunan 10 urang mah lobana. Kan ku sabab pangarti maranehna memang disaluhurkeun bapa jeung anu sejenna. Antukna bapa jeung anu sejen malunur ka tukang dan saukur bisa nanyokeun ti kajauhan ka lanceuk Ujang jeung ka jalma-jalma nu keur tararung di buruan. Nya teu kungsi lila ti harita aya Nyai Lasmi anu kaluar ti pipireun imah. Lanceuk Ujang nu awewe bajeng tunggang kuda ngagandong anakna anu diais ku samping dina tongong. Aya we meureunan 5 taunan mah eta budak teh keur harita mah umurna. Tah nyari geus kitu teh harita Ki Marta loncat kana salureun tongong kuda. Diuk di hareup bari tuluy negarkeun kudana. Nya nepi ka di harudagna ku eta jalma jeung pada baladna teh Jang. Tanya duka tuluy ka mana di harudagna mah bapa ge teu apal. Sabab heuda rek ngarudag make naon atuh. Da puguh hari urang dieu mah arang langka jalma nu ngarurus kana kuda teh Jang. Hari lain lanceuk Ujang mah. Tah sanggeus beurangna aya kajadian sarupa kitu. Peutingna aya tatanganna Ki Marta nu datang ka dieu ka bapa ngabejaan yen imahna Ki Marta teh cenah geus aya nu ngaduruk. Nyari di darurukna teh
ku jalma anu tadi berang patelak jeung Ki Marta teh cenah cek warga bapa mah Jang, sabab manehna nempo ka eta jalma ngan kusabab sieun meureun manehna oge. Jadi saukur bisa nenyokeun we hungkul teu wani ari ngahalangan mah. Atuh bapa teh harita jeung anu sejena narempo ka imahna lanceuk Ujang. Ari pek teh nya we imah lanceuk Ujang geus rata jeung taneuh. Tanya ti harita lanceuk Ujang teh jeung anak pamajikanana can aya deui bejaan nepi ka kiwari oge. Nah aya keneh henteu nama di kieuna papa ge kurang apal. Tah kitu dongengna teh Jang. Ceuk Pak RT nyaritakeun ka Martali kajadian belasan tahun ka tukang anu geus karanapan ku Ki Marta nu jadi lanceukna. Atuh Martali barang adenge beja sarupa kitu ti Pak RT untu manehna menika kerawat ari peungeut geuneuk lir beusi tah beulem napasna menyaring hapranyu tananing nyimpen hiji amarah anu kacida gede dina sajeroeun nadana. Teu dilepok kadenge Martali nyarita. Kurang ajar sajalmana nu geus kumawani ngancurkeun kana kahirupan lanceuk aing. Jadi kitunya Pak RT dongengna teh, ceuk Martali mencrong ka Pak RT ari panonna meni jaleer beureum. Nya kitu pisan Jang dongengna teh. Malah warga bapa mah anu area di dieu hampir nyarahun kabeh kana eta kajadian teh. Nganu hampura bapa oge. Lain teh hayang ngabejaan ka Ujang jeung anu jadi kulawargana kaditu. Sabab bapa teh teu apal ari sategasna mah ka Ki Marta pon kitu di pamajikanana teh. Na urang mana nama. Kan ari nyarebutkeun nama baheula waktu keur alanyar bubuara di dieu di wetan we cenah ngaromongna teh ka bapa. Nganya teu apa ti wetan ti mana nama Jang. Jeung deui da ari Ki Marta mah pon kitu deui pamajikanana. Sakonyaho bapa dan kungsi ngieun kagorengan di lemur. Malah kabeh oge nareuneun hormat ka lanceuk Ujang mah. Jalmana tara loba ngomong tapi sok daek tutulung anu sejen jeung sok tara ngagugulukeun kana kagorengan we deui ongko manehna mah. Tah kitu Jang. Teh mah Pak RT. Cik sugan Pak RT naha saha eta jalma nu geus ngieun ka telengesan ka lanceuk kuring teh. Kuring nu jadi adina moal rek cicing rek diteangan ku kuring mah eta jalma. Rek ditanyakeun nah dikamanakeun lanceuk kuring jeung nu jadi anak pamajikanana. Atuh lamun area keneh di kieuna nah di mana ayana. Lamun saumpamana wae geus tibarina sakumanehna ulah sambat kaniaya we jeung kuring mah. Kuring nu jadi adina bakal ngayakeun balitungan ka maranehna. Utang uyah bayar uyah, utang pati bayar pati, utang nyeri bayar nyeri. Tah kitu Pak RT. Ceuk Martali bari jeung ngeupulkeun leungeun ka tuhuna. Ari sakanyaho bapa mah nu harita keur tarung jeung lanceuk Ujang teh ngaranna Ki Balung Wesi Jang. Sabab harita Ki Marta nyebutna ka eta jalma teh Ki Balung Wesi anu kadengen ku bapa jeung anu sejenna mah. Tah kitu Jang. Teh mah Pak RT. Jadi Ki Balung Wesi eta jalma teh ngaranna nya. Ku kuring tang tu baris diteangan eta jalma. Ceuk Martali. Jangan kadewe Jang. Sing hati-hati sabab sajabana ti loba teh baladna. Elmuna oge laluhur maranehna teh Jang. Ngan duka di mana nama ayeuna caricingna teh. Duka raya keneh jalmana. Duka geus areueuh. Ceuk Pak RT. Nya keun we ku kuring baris diteangan eta jalma teh. Tari Pak RT naha apal atawa henteu ka anakna lanceuk kuring anu lalaki teh. Nasa ngaranna eta budak teh.
sugana tuh sing jadi pituduh keur kuring mete poe kenting dina maluruh nu jadi lanceukna Pak RT. Cek Martali nanya deui ka Pak RT. Puguh we nyaho mah jang ka ngaranna eta budak teh sabab basa hari tarek dijurukeunana oge kapanana bapak pisan anu neang parajina. Eta budak teh Supala ngaranna mah jang teh mah Pak RT. Jadi Supala ngaran anak lanceuk kuring teh nya Pak RT. Cek Martali nya jang ngaranna Supala teh mah Pak RT. Nya nuhun pisan atuh Pak RT. Kana naon rupa anu bieu geus ditepikeun ka kuring. Tapi ayeuna mah kuring rek tuluy amit heula teh. Sakali deui kuring nganuhunkeun pisan ka Pak RT. Cek Martali bari cengkat tina diukna. Geus kitu ngajak sasalaman heula ka Pak RT. Gap ku Pak RT ditampanan bari pok manehna nyarita. Nya sami-sami jang ngan kadewe sing ati-ati. Lamun nya teh mah Ujang kerek maluruh ka Kibalong Wesi jeung pada baturna. Cek Pak RT meri heula pepeujeuh ka Martali. Sabab manehna oge ngarasa hariwang ari ku kituna mah cenah. Nya nuhun Pak RT. Kuring amit heula. Cek Martali bari ngaleos cidinya. Ninggalkeun Pak RT keur ngacanteng sorangan. Bari melongkeun ka manehna tina lawang pantau. Kocapkeun ayeuna Martali. Sanggeus kaluar ti imahna Pak RT, Martali leumpang murung aler. Nempo heula imah anu jadi lanceukna. Anu ayeuna geus rata jeung lemah. Barang Martali anyog ka tempat anu urut di imahan kudu jadi lanceukna jeung dicaricingan ku maranehna. Breh ku Martali katenyo eta tempat yang dipagar sakuring bungkingna ku awi sikana wae dihaja meureunan ku Pak RT atau ku tetanggana anu area di dinya. Di palageran bisi we cenah hiji mangsa mah aya kulawarga anu nanyakeun. Ari di sajeroan pager jukut eurih mending ngajujuntrung jeung katenyo aya keneh sesa-sesa kai anu urut ka bareuleuh ku seuneu nu geus kaburu dipareuman sigana mah ku warga. Leket ai hate Martali nanyok kitu mah mending leket ai matak nyeredet karasana. Breh beungeut nu jadi lanceukna nyatana Ki Marta nembongan dina kongkolak panonna. Teu karasa cai panon manehna nyurucut masihan kana pipi. Renghap Martali narik napas jerona. Tuluy kadenge nyarita sorangan. Kang, di mana ayeuna Kang teh ayana? Lamun nya teh mah Akang ayeuna jeung anu jadi keluarga area keneh. Ngan lamun Akang jeung nu jadi anak pamajikan geus areuh di kieuna. Alatan dibinasa ku si Balung Wesi jeung pada baturna. Nepi ka mana wae oge. Ku kuring Ki Balung Wesi jeung pada baladna bakal diteangan. Kuring nu bakal mangmaleskeun pati jeung kanjadi Akang. Ku kuring bakal diteangan eta jalma-jalma nu geus ngancurkeun kana kabagjaan hirup Akang jeung jadi kolot urang Kang. Dengekeun ku anjeun Ki Balung Wesi. Sanajan anjeun lumpat nepikeun ka lak-lakan naga atawa nyumput dina sungut maung sia moal burung diudag ku dewek. Yeuh dewek si Martali anu masih keneh sakocoran sagetih jeung Ki Marta moal rek mundur sasiku moal rek kejat ngajan satunjangeun beas leuwih hade ajur lebur tutumpuran karip papan lan tulis tibatan saumur-umur kudu nanangan kan jadi batin. Awas dagoan sia dewek Balung Wesi. Dewek moal sieun sanajan anjeun luhur elmuna jeung loba paladna moal burung diakalan sia ku dewek mah. Ceuk Martali bari jeung ngeupeulkeun kadua pereupna.
Geus kitu gek manehna diuk dina sanapeun tangkal kai. Bari mencrong ka tempat urut imah nu jadi lanceukna. Teu lila ti harita pok kadenge deui Martali nyarita. Aing kudu kumaha lamun geus kieu ye. Nah mending tuluy neangan nu jadi lanceuk. Atau balik heula ka lamur ngabajaan ka abah jeung ka ambu. Tapi lamun aing balik ka imah, tuluy ku aing dibejakeun kabeh anu jadi kolot aing. Tangtuna oge mana teuing nyerieunana hate nu jadi kolot aing. Jeung tangtuna baris nyarek ka aing pikeun neangan si balung musi. Ngantukna aing moal bisa neangan si balung musi jeung pada baturna. Pon kitu deui lanceuk aing. Teuing hade aing ayeuna mah maluruh heula lanceuk aing bari neangan si balung musi. Dina balik deuna oge ka imah moal panasaran lamun geus bisa ngabinasa ka si balung musi jeung pada balada mah. Saeutik gedena kolot aing oge bakal kaubaran ngadenge si balung musi jeung anu sejeneng dibinasa mah ku aing. Nya leuwih hade ayeuna aing neangan nu jadi lanceuk aing heula. Keun we engke deui balik ka lembur mah. Puguh heula salarupana. Cek Martali geus kitu jung manehna nangtung. Tuluy lempang deui rek ngadon neangan nu jadi lanceukna jeung neangan ki balung besi. Pon kitu deui pada baturna. Nya ti harita Martali mimiti neangan anu jadi lanceukna. Pon kitu deui ki balung besi anu geus jadi musuh lanceukna saela ieu. Poe ka poe, minggu ka minggu geus di jalanan ku Martali. Tapi laratan nu jadi lanceukna uleh can aya kelemeng-kelemengna acan. Malah bakal teu jadi kolotna oge geus beak harita teh. Dina hiji poe kira wanci panon poe ngingsir ngulon katenyo Martali keur diuk sorangan dina sanapeun tangkal kai kiara anu gede. Bari ngarasakeun hiliwirna angin nu keur nebak kana awakna. Ari panonna mencrong ka landeuh ka sawah anu aya di sahanapeunna eta tempat. Sawah katenjona menupluk aplak satungtung deuleu. Pare keur meujeuhna koneng sumedeng beuka katojo ku panon poe menyusung porelak matak serab ka tempona. Ari dina saluhureun galengan sawah ku Martali katenyo siga aya 2 urang jalma nu keur lalempang ti tebeh kaler muru ka kidulkeun. Katenyo mah eta 2 jalma nu keur lalempang dina saluhureun galengan teh ngarora keneh duanana oge. Ari dina leungeun kenca jeung katuhu maranehna siga nu keur ngajarenjing manuk anu geus menang naralian sukuna ku bola. Sing horeng eta 2 jalma teh Supala jeung si Sudil anu karek baralik di tempat pamoroan rek tuluy mulang deui ka imahna. Tapi samemeh anu duaan naruluykeun lempang ka lemurna. Supala jeung si Sudil katenyo marengkol heula ka saung anu aya di eta sawah. Tayohna wae rek ngadon rareureuk heula meureunan jeung ngariuhan di eta saung. Sabab panon poe harita teh keur meujeuhna nyorot matak cangar kana sirah. Sanggeus anu duaan araya di jero saung gek maranehna dariuk dina palupuh. Bari maruka kancing bajuna kituna teh jeung dudukuy samak anu dipake ku maranehna. Teu lila ti harita pok kadenge suara si Sudil anu nyarita ka Supala. Mana nih panas-panas teh nyala mata katur lengan kieu ya kana sirah. Ceuk si Sudil bari nyaranekeun awakna kana tihang saung. Ari dadana meuning ngaliglag. Nya Dil,
Ngaranna oge kerusum katiga tuh tangtu panas temal supala nyari ku kitu namah lah. Tapi dah ketang ari jalma mah sakapung sok sarwa salahnya dibere usum katiga ngutruk jarkeun teh meni panas kieu cenah ieu poe ari dibere usum ngiji gegelandeng keneh wae jarkeun teh hujan wae jeung banjir cenah. Jadi naku maka hayangna tuh ari manusanya cek si Sudil da ngaranna oge jalma dil moal bisa leupas tina sifat sarupa kitu. Sabab jalma mah loba kakuranganana tibatan leuwihna jauh tina rasa cukup, anggang tina rasa puas, tebih tina rasa mahi. Salawasna kitu we. Jadi najan rek kumaha wae oge kaayaanana nya kitu dil temal supala. Lah karasa kuing lah lain bieu mah bebenangan manuk teh asa saeutiknya lah. Engke mah urang cobaan deui kaluung hideung teh resep di dinya mah sajabana teh loba teh manukna garede deui lah ceuk si Sudil. Engke mah urang cobaan deui we ka leuweung hideung dia. Tari ieu manuk rek dikumahkeun ku si laing ceuk supala. Geus mah urang belum di dieu ayeuna mah keur manggeus lapar deh peteng uing teh da dibawa kae mah oge ngan saeutik kapanan manukna jadi kalaka nyelap hungkul ceuk si Sudil. Nya kumaha lain we eta mah ari daek mah di dieu meuleumna temal supala nya keun we kuing urang beuleum heula manukna lah temal si Sudil bari cangkat tina diukna. Geus kitu manehna neneangan heula regang awi anu gararing. Sanggeus manggih si Sudil balik deui ka saung. Tuluy eta regang awi teh digunukeun ku manehna. Geus kitu dibeuleum ku paneke. Teu sagedeung ge seuneu geus hurung. Manuk nu keur ditarlian sukuna ku bola teh dilaanan ku si Sudil. Tuluy dibedelan heula beujitna. Sanggeus dirasa bersih eta manuk teh dipanggang ku awi tuluy dibeuleum dina saluhureun durukan. Teu lila ge meni geus kaambeu deui seungit daging manuk anu dibeuleum ku si Sudil. Ari haseupna kaangin-angin katiupkeun ku hileuwirna angin. Kacapkeun ayeuna martali anu keur aya di saluhureunana eta saung. Barang manehna ngambeu haseup daging manuk anu keur dibeuleum ku si Sudil. Beujit manehna kontan murilit tuluy nenyo ka handap ka saung anu teu pati sabaraha jauh ti manehna. Bari kadenge kituna teh martali nyarita sorangan. Geurah marelum manuk sigana mah bablak teh. Beuteung aing meni lapar kieu ya. Hayang nyaho rek nyampeurkeun we ka barudak. Sugana tuh mere beuleum manuk ka aing. Ceuk martali tuluy cengkat tina diukna. Leumpang muru ka saung anu aya di sahandapeunana eta tempat. Teu lila ti harita martali geus aya deui di hareupeun anu duaan. Pok kadenge manehna nyarita. Jang, ampura mamang teh rek ngaganggu ieu nya. Mamang rek milu ngiuhan di dieu. Teu kuat ku panas lah. Ceuk martali bari mencrong kana duaan. Mangga mang. Bilih bade ngiring ngiuhan mah. Da abdi kesami nuju ngiuhan di dieu teh. Temal supala bari mencrong kana beungeutna martali. Nya, nuhun nya jang. Ceuk martali bari gaek maneh diuk sagigireun supala. Wah, geus asak doyeuh lah. Genah sigana geura. Ceuk si Sudil bari jeung nengteng beuleum manuk
aya we meureunan 20 siki wae mah eta manuk teh. An pendah rada leutik kungkul. Geus asak deui geuningan Dil. Bawa ka dieu manukna euy. Sakalian jeung si Mamang ya. Ti dahareun di dieu. Ceuk Supala. Nya, heula nagoan sakadeng mala. Uing rek nyoekeun heula daun cangu saeutik mah keur tilamna. Tembah si Sudil bari nyoekeun daun cau anu aya di satukangan eta saung. Sanggeus kitu daun cau teh tuluy diamparkeun ku manehna dina palupu. Ari manuk anu meunang niiran ku awi dilepas-lepaskeun tina awina. Sok dora ah. Sok teh Mang. Lumayan tamah lapar mah geura. Ceuk si Sudil nawaran ka Martali. Bari jeung nyeget daging beuleum manuk kutuna teh. Muhun Mang. Sok da seueur manuk mah. Ceuk Supala manehna oge sarua nawaran ka Martali. Martali manehna meuni atoh ditawaran ku nu duaan teh. Asa mobok manggih gorowong. Muar cadas manggih emas. Keur manggeus lapar ti tadina keneh. Kari-kari ayeuna aya nu nawaran daging beuleum manuk. Loh, nuhun atuh Jang. Mamang ngasaanya nya. Tembah Martali bari nyokot hiji daging beuleum manuk. Nya, sok Mang. Tembah Supala. Geus kitu mah anu tiluan ada lahar heula daging beuleum manuk di jero saung. Mun dibangun anu narikmatna karanan kata nyona teh. Ari si Sudil sanggeus dirasa cukup adahar daging beuleum manukna. Ku siwal manehna ngaluarkeun bako tina saku baju pangsina. Geus kitu dilinting, pledog diseuneut ku panekerna. Ari hasupna meuli nyerebung kaluar tina liang irung jeung bibirna. Sok tah Mang, geus rek urud mah bako yeuh. Ceuk si Sudil bari ngasongkeun bako ka Martali. Nya, nuhun Jang. Tembah Martali bari ngacewol bako kutuna teh. Tuluy dilinting, geus kitu diseuneut ku paneker. Teu lila kadenge deui surah Martali anu nyarita. Duh, nuhun pisan yeuh Jang, asa katumu umur Mamang teh. Keur manggeus lapar ti tatadina keneh. Kari-kari ayeuna aya ujang duaan anu nawaran beuleum manuk. Ceuk Martali. Nya, sami-sami Mang. Tembah Supala. Ari ujang duaan teh geus di marana ieu teh? Ceuk Martali nanya deui ka nu duaan. Uing duaan mah biasa we Mang. Balik kala manuk bieu teh tebeh kaler. Tibatan eueuh gawe di imah mah. Tembah si Sudil. Oh geus maro manuk ujang duaan teh. Ceuk Martali. Nya Mang. Ta eta sesana beakeun we ku Mamang. Dari uing duaan mah geus biung deui ah. Adahar daging manuk we teh. Kan bubuhan we ieu mah keur lapar. Jadi dibeuleum di dieu ku uing. Da tadi nama rek dibikeun ka nu aya di lemur. Tembah si Sudil. Gitunya Jang. Keun atuh ku Mamang urang bawanya. Ari sakalieun lapar ya. Tembah Martali. Nya, sok we bawa Mang. Lain ari Mamang teh tas ti mana ieu teh? Jeung keur naon aya di dieu Mang? Ceuk si Sudil malik nanya ka Martali. Mamang mah asal teh ti lemur Cisoka Jang. Datangna ka dieu biasa we keur ngalalana. Neang anu jadi dulur. Tembah Martali bari ngenyot ududna. Kitu nya Mang. Oh didoakeun ku uing atoh. Si muburu kapanggih deui eta dulur Mamang teh. Ceuk si Sudil. Nya Jang. Sugan we sing buru kapanggih deui dulur Mamang teh. Tembah Martali. Dil, ayo tuh ah. Geus ada ieu kapanan je poe teh. Jeung misi burit teuing datang ka imahna. Ceuk Supala ngajak init ti dinya ka si Sudil.
sabab wanci ngesrek asup. Wanci sariak layung. Aya tuh na gitu we nyamang wing doaan aya marek tuluy mulang ya bisa kaburitan di jalan lain naon nah sama lumayan ada jauh kene ari teh dieu mah namun ka imah teh ceuk si Sudil nya sok atuh jang bisi rek marulang mah kade di jalanannya jeung nuhun ya beuleum manukna tembal maratali mohon kitu we nyamang kuring duaan aya nama rek mulang heula sugan sanes waktos urang sing tiasa ditepangkeun deui mang ceuk supala bari ngajak sasalaman heula ka Martali gap ku Martali ditampanan bari pok manehna nyarita nya nuhun jang tembal Martali geus kitu mah anu duaan tuluy sini laleos ti dinya ninggalkeun Martali anu keur diuk dina sajeroan saung sorangan lempang murung idul rek marulang deui ka lemburna dipirig ku hiliwirna angin anu nebak kana tatangkalan ari daunna meni singgar rupai jeung arulang jika nu keur nileyankeun kanu duaan anu harita keur lempang dina saluhureun galengan. Bara Sunda mengusaki heula hancagarapan dongeng dina dinten ayeuna mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosan ti bara Sunda sadayana. Mangunyungkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunana. Insyaallah ieu cariyos Jawara ti Luhung Hideung bagian anu kalimana ku Mang Enjing Sejadi lajengkeun deui. Mang saja pamit ka sadayana. Wilujeng kantun per mios.